Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa pangideu jeung abdi Adadiansyah dina acara Jabar Juara. Dalam sababaraha menit simkuring bade nuturan pamirsa kalawan wartos-wartos anu penting. Tornado lumangsung di area Cipaku, Lawang Gintung, Hatta Babak, Bogor Kota, Kamis tanggal 6 bulan Desember 2018. Tornado lumangsung jam 17:30. Akibat tornado, awan tatangkalan tumbang jeung genteng nu paparisan. Tatangkalan nu tumbang nimpa mobil nepi ka mobilna rusak. Stasiun Batu Tulis oge teu bisa ngaliput di tornado teh. Loba hateup stasiun nu lupas jadinya tumiba ka handap. Malah di jero stasiun baseuh tina hujan jeung lebu hateup ieu oge aya nu asup ka jero area stasiun. Salaku hasil tina tornado oge dipangaruhan kemacetan lalu lintas di wilayah Jawa Barat. Tornado samemehna oge geus pencet Kabupaten Cibombong, Kabupaten Bogor ieu pencet ku tornado Salasa tanggal 5 Agustus 2018. Kajadian lumangsung saenggeus hujan turun di area Cibombong sabudeureun 16.30. Geus aya korban jiwa dina kajadian, tapi sababaraha imah milik bangunan eta rusak. Numutkeun keterangan dikumpulkeun tornado sore ieu geus pencet sababaraha imah di Kampung Salada, Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Bogor. Sementara eta polisi oge nu ieu wangsit teu disadiakeun informasi nu patali jeung acara ieu. Pamirsa sakitu bae anu bisa dibawakeun ku abdi. Wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Abdi Adadiansyah pamit undur. Wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.